Heueuh Neng Winda, da lamun ibu boga mah meureun ku ibu dibere nginjem. Bener Bu aslina. Aslina Neng Winda, ngan hanya kawe da ibu nage teu boga duit. Lamun abi rek minjem 300.000, ibu rek mere minjem. Nya heueuh atuh Neng Winda, ari ibu boga mah ku ibu dibere nginjem 300.000 ge, moal mungkin ku ibu teu dibere nginjem. Oh nya geus atuh Bu, abi rek balik heula. Alhamdulillah aya jang meuli beas jeung dengan sangu jang isukan. Bu abi tadi nitip acis ke Teh Winda. Nah, acis naon Neng Wulan? Tapi walang ku si mama bayar hutang tilas warung teh. Nah, make dititipkeun ka Teh Winda. Pas sahur Teh Winda ibuna teh aya di bumi cenah. Maka ku abi dititipkeun ka Teh Winda. Oh, nyantos atuh Neng Wulan wios. Nuhun nya Neng Wulan nya ka mamahnya. Nya Bu. Neng Winda. Aya naon Bu? Neng Winda, ari Neng Wulan tadi nitipkeun acis tilas mayar hutang warung cenah ka Neng Winda. Nya Bu, naon kitu? Nah, Neng Winda henteu dijajabkeun katen ibu. Pan ku abi rek diinjem heula Bu. Tadi geuningan abi katen ibu rek injem duit. Pancek ibu mun boga mah ku ibu rek dibere injem 300. Tah ieu aya duit ibu ti Neng Wulan 300, jadi ku abi rek diinjem heula.